Taya kajabi para bro sangkan reres ieu ruh ngendalikeun sakabeh badan nyaeta ku ilmu agama. Matak para bro teh sok disebat santapan rohani. Santapan rohani dia antawisa naon? Santapan rohani teh nyaeta si caroge hak kewajiban nguningakeun perihal anu berhubungan sinareng anu berhubungan sinareng beh dieuna nyaeta adus sareng adus. Baik adus anu dihukuman sunat maupun adus anu dihukuman wajib. Tuh. Baik adus anu dihukuman sunat maupun adus anu dihukuman wajib. Cumponan teh ya namina ge geus dibayar bunya. Geus dicumponan berarti teu aya beban. Anu janten caroge kanu janten bojo. Termasuk rama kanu